Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Matak nu ngaran hirup jelema pinter hargaan hirup nu bodoh. Da tugas jelema pinter mah ngoncoran jelema bodoh. Ai kadang-kadang kanyataan geus pinter ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah teu kudu sakala luhur jadi jelema belet ge bisa. Keuna ieu ceramah teh beda ungut-ungutan. Nya teuing tunuh katang. Disebut jelema beunghar lantaran aya si miskin. Matak tugas jelema beunghar entong sok ngeubeuk harta da waktu beak mah beak. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega lamun bener eta gedong nu manehna teu mungkin geuning pangbalikan manjareng kedong. Baju pa alus-alus geuning tungtung hirup mah boeh warna bodas. Mobil pa hade-hade pa gaya-gaya hampura tungtung hirup mah pasaran. Heueuh nya. Matak hargaan hirup si miskin, bandungan kahirupan si miskin, aya nu maot si miskin pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot pangheulana si miskin nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun dikatapang ieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan nyalira. Manusia butuh kubatur, Pak. Benernya. Ustad ulah soyeh teuing disebut ustad bisa ceramah teh lantaran aya jamaah jug balik ibu na urang ngomong jeung temok. Matak nu ngaran ustad teh hargaan atuh hak jamaah lain dicarekan teh. Nah, pasipatan ibu jeung kuring sarua, ibu manusia, kuring manusia. Ngaran manusia dua sifat anu beja disebut azwaj. Azwaj teh papasangan langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek kedul pan milik urang atuh kuring manusia sarua tempatna di dinya. Osok ustad bener keur ngeureuyeuh, osok ustad salah pangminengna. Pelebah mana ustad salah deuh megejing pelebah mana lamun nerangkeun tahajud teh pepolotot ka batur mah tahajud yu toong ka Cimaung ngomong tahajud da molor. Lamun nerangkeun sedekah da bati era innamal shadaqatu lil fuqara. Sarodaqah yen sedekah teh mage rezeki nu geus aya. Ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah bisa we ka batur mah. Tapi dirina mah pan wallahu alam boro-boro isukan penting ieu kuring lain sedekah nu pugu mengadudut ladang sedekah. Mana bukti engke beres ceramah bakal aya nu ngudag teuing RW meureun. Punten cenah Pak Ustad ieu mah kagegelan eudeg ditampaknya heuh da butuh atuh. Atuh kumaha dalil nu tadi tah didinya ragrag darajat urang teh mata kuring teu hayang disebut ustad, teu hayang disebut kiai, teu hayang disebut ajengan, teu hayang disebut santri. Naha era parada ku bahasa nabi warasatul anbiya, pewaris para nabi teh para ulama, para ustad, para kiai. Kuring disebut ustad, pewaris para nabi manya salat subuh kaberangan. Bener lur. Matak teu kudu diugung-ugung teuing, teu kudu puja-puji teuing. Nu ngaran ustad deh sarua hirup jelema mah bener salah osok daek kedul osok alus goreng ge osok kunaon atuh Allah nyiptakeun bener salah daek kedul alus goreng lalaki jeung awewe tah filosofina falsafana supaya manusia teu anti dengan perbedaan eta ibu ge lalaki jeung awewe ngahiji borosot si pejuh coba lamun disaruakeun lalaki jeung lalaki 7 tahun paling bijil anak ucing batak hirup tong anti dengan perbedaan. Langit bumi, langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nandean hujan ku aya langit ku aya bumi. Ibu bisa hirup lantaran tukang tani pepelakan. Matak hirup mah tong hayang sarua bae jeung batur kali-kali beda atuh. Da ustad ge barareda nu diudeng, nu digamis, nu disorban, nu dikopiah bae sapanjang nerangkeun Islam. Lol kuring kieu budugul. Ah, bae deuk dianggap ustad pek henteu ge kajeun bebas hirup urang mah da. Asli kumaha nu nyebuat we. Tah matak nu ngaran hirup jelema mah sarua keneh bener salah daek kedul bapak keur daek entong melak cangkeng dina keleh ti mana mang masjid atuh teu cara maneh kumaha ceuk itu pan maneh teh ka masjid ayeuna bare teh mah gapleh jeung aing jadi paseah eta matak hirup tong sok ngawibirang batur hirup tong nembungkeun kasalahan batur hirup tong sok lalajo kana ka teu cergan batur ge apaleun teu cergna awak urang. Matak lamun Islam ngagogoreng batur siap-siap urang digogoreng ku batur tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong mitnah lamun mung dipitnah hiji waktu ibu diledek dihina dicaci ku batur antosan ku waktu si itu ge bakal ngalaman diledek batur tinggal ibu ngaliwat we tinggal ngaliwat ibu dihina dicaci dimaki entong ngalawan da dilawan masaruana
anggur urang lalajuan tina buah anu buruk, nu buruk teu kudu endek-endek, nu buruk teu kudu dipetik, nu buruk teu kudu diala. Buah buruk mah murag sorangan, nu ngahina nu nyaci nu maki ka ibu antosan ku waktu eureun sorangan. Bener ya. Tah ieu teh ai keprok mah heuh tapi lawanan mah da anger ieu teh. Lalajuan tina buah buruk. Mata hirup manusia teh kudu